Kunaon mah tulang silung lain ngaladangannya. Asa jualan narkoba. Nah, Ke orang dagang teh nasi goreng, asa dagang narkoba. Sieun satpol PP. Mus-mus digerebek sarua dengan ke si beteung ya, dengan ke si beteung aing teh. Henteu gede henteu batina ge henteu. Ayeuna kari-kari titah nutup jam 8 cik mikir. Sarua anu berang oge komo nu berang berkerumunan leuwih berkerumunan asa nyeri hate aya nasib jelema leutik mah kieu kumaha ieu teh apa nu dilaluhur nu leuwih palinter apa urang nu bodoh asal lieur ayeuna cenah majarkeun teh berkerumunan nggak boleh berkerumunan dagang dibatasi sampai jam 8 anu dagang sore nu dagang berang mah ngeunah tuh batasan waktu sok coba mikir anu dilaluhur mikir sarua neangan keur heusi beuteung mun kitu mah ye nutup Kang nutup ye artos 300.000 kemudian aing ge nutup tah aing mau ngalawan nutup meureunna ieu mah teh nutup bari jeung dobrak abrik meta jatah udud teh mah lieur anjing kana otakna ge lieur pakadeun ku pala lintar anjing jelema teh blau itu kan ojek kumaha liar seuh. Hah? Liar sarua liar.